jeruk teh kalah marurat kieu teh malu aing mah. Ek minta duit keur meuli baju, keur meuli sepatu. Budak sakedeung deui asup sakola. Ari maneh. Duit di mana atuh? Iraha atuh ari ngajual jeruk teh aa. Jeruk di mana tempo jeruk lagi maru ranteng kieu. Heuh da mah boga duit teh dikamarakeun. Hayang buat duit ge pusing keur mikiran keur pupuk kieu. Teh penting budak keur sakola Ya, mah. nih, Pak, Pak, mangga Pak. ieu ladang jeruk teh. Nuhun Pak. Pak. Mau jeruk teh bisa ieu. Punten Pak, Bapak ada ungkap pira aya? Bapak teh. Ieu Sareng naik saha? ojek kayak Oh. naik ojek. Alhamdulillah Pak. Lain bapak teh, ieu teh jangan ngajakin jauh-jauh ge. Teh itu lanceuk si lain pandek hajat butuh duit. Duit modal ieu teh wayana mungkin bapak teh butuh. Alhamdulillah Pak. Aduh, can bisa malikeun modal lah ieu geuning kalah kieu jeruk Ari teh. ieu teh modal 50 juta ku jadi sakieu jeruk teh kebona mah puri mana? Ya belasan ka mana? Tinggal ieu memureun Pak. Salah ieu. Bibitna panginten Pak. Lain kadang bapak, budak bapak mah tuh boga duit teh. Kosok wae dipake jalan-jalan, mahugi. Teuing dipake ka mana wae, bapak abi mah belaan jajan ka budak teh belaan ngadu ka hutang, ayeuna minta keur meuli buku jeung sepatu, keur incu apa? Paina. Maneh mah kalakuan kitu, aing mah teu ngajarkeun kitu ka anak. Modal deui tiap dimodalan kan beak jeung beak. Yeuh modal numpang gede-gede mah lain duit nu gede, tah hatena sing gede, otakna sing gede. Bener jeung jujur modal panggede-gede mah. Akal ti pangeran teh pake ngakal kanu bener. Melaan anak, melaan pamajikan eta ibadah teh. Rek hayu we kitu kalakuan aing teu ngajarkeun kitu. Teu ngajarkeun kitu kalakuan teh. Atuh paham. Ayo balik ka imah. Patokan mah duit kudu aya poe ayeuna, kudu aya duit poe ayeuna. Da emang kos kitu, Pak. Ayo, Maneh atuh sok. Emang kenyataan mah emang kos kitu. ayo duit patokan kudu aya poe ayeuna. Ieu duit teh.